Naon ieu? Bebeja kabar udah. Rip mana bae mana bare to pas disampur nu keluar kalabak ka mana bari jeung bare si Ucep. Kamari teh nya, urang teh bernama aya di imah. Ngan urang teh keur ujian online. Jadi dikerem ku si babeh teh. Tapi si Ucep teh naon? Cenah naon sih ngan pada hideung we di dieu. Eta mah bawaan teh babeh. Peda ngomong ke si Ucep. Ieu aya sesuatu ya. Naon? Ieu na tempot teh. Ngerti li? Ngerti. Geus ngobrol jeung kabar udah. Barudak jadi tuh. Barudak teh ada reuweuh euy kamarana nya. TV ayu tutup. Bahan lah kakulan lah. Duh, kemana si Asep ya? Nih kan dia tadi. Mending sabarin nungguan si Asep, mending pincian heula. Hi, pujung mata teh kaleci ngarata lain pinci, ceguru urang ge nerokol maneh mah. Ye, mana mah pamen bae, juga netizen. Ayo. Lu. Aduh, masa depan aing kajejek. Keur mau serepna. Sakit. Nah, ada pasea teh. Ngeres gede, mana teh pasea bae gara-gara pinci cainya. Radin, Dul. Masih bae parasnya ku perbedaan istilah. Kuduna perbedaan teh nyatukeun, lain misahkeun. Kudu sauyunan, komo urang sarua orang Sunda. Angger bae, pinci rek kaleci sarua bae. Tah bener cek si Arif geus sana lah, ulah parasea teh geus sana mah salaman. Salaman. Tah, kan macak nempona kitu mah damai. Kelah, lain urang. Si Saeb ka mana? Tapi geus di dieu cenah. Teuing Sep. Tadi namanya di dia. Tuh, siapa yang tadi? Ini kamarnya Saeb ka mana sih? Saeb. Woi, ieu urang tukang mana ya? Aduh. Mana karena sare di dieu, balik kudu mah. Tadi misalkan si Udin dan si Bedul. Aduh, dijejak ku si Udin. Dari sana mah geus jumlah di. Sore-sore tengah aja. tapi teh kuna naon lain eta manuk buukna. Nya bahayakeun dulu teh. Geus cenah mah we. Berita penting bae. Ieu mah daftar bananjang. Oh. Itu. Nampolin. Tuh, tanggalna. Ayeuna teh si Ucap berulang tahun. Urang mere kejutan, heuh. Jadi kieu. Ayo teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang di tangan areueuh kamarana. Udah, ayo aya. Urang itu, jaga warung di ayu di si Arif pagi cuma. Din, deu, Agi, ulang kalecian bae jeung urang. Urang aya janji, timbang urang aya konsep. Paling dosa teh kudu agama urang bisa ngomong. Tuh, areueuh, urang ulin jeung samer. Geus lah ulin sorangan bae. Dip, Sep, tadi yuk.
Si Udin sebetulnya kemana? Tuh, tadi mana ya? Ulin ke si Ucep. Tuh, sebenarnya. Din, betul. Dia. Ini saya nama kumala mun benan bae. Yang adiana. Ayo, sok. Goceng pertama. Goceng. Ya, tah. Pulangan tapi. Ayo 5.000 ya? Adit. Sarwa orang gue 5.000. Ai manehna nah teu patung. Duit na teu mahawa. Yeay. Enggeus aya nama maneh ben meulina. Geru atuh urang capek lah. Orang tadi teu mayar teu matung. Ih, yang geus ayeuna mah maju. Hari itu saayana bae lah menang naon bae. Menang na bae nya. Tapi enak kieu. Din. Nya. Aja. Geus ya. Aya duit. Cokot lah. Kan benang na bodas. Atuh benang na bodasnya. Ieu mah bidana aya rek ngajalan Ucep euy. Ucep aya ide. Itu Mang Bogel. Asik menang duit. 10.000. Menang duit Duit aing. Cek menang duit. Kata duit Duit. saya. Duit saya. Urang heureuy tadi mah heureuy. Ucep dara mandi. Mau jahat gak Ucep tuh? Jarahat ka Ucep teh keur mah teu boga saha nang boga babaturan wae tapi kari itu bunuh diri bae lah. Berudak. Dah lah. Lagi dari tadi ya si Ecep na teh. Di mana teh? Oh, sih. Baca. Oh iya. Mau macana Balik. Tah, gara-gara mana sih? Si Ucep bunuh diri mun bener kumaha bunuh diri? Da aing mah nyata teh lain kieu. Mana mah? Aing geus meuli ieu sok pembelaan. Ya kan eta rencana mana sih? Kumaha atuh da? Gas. Ayo nama mendingan kumaha carana si Ucep bisa balik deui ka dieu. Urang kudu neang teh si Ucep ka mana? Nah, bener. Sepuru urang ge amun aya masalah teh pake emosi. Terus mending mah neanganna dibagi 2. Aya ka kidul, aya ka kulon. Cuma efektif. Geus atuh buruan mah. Maneh teh aing. Kemana? Kulon. Ini ka ditu. Telat. Tuh udah tambah
nah ya ge tali kasur. Pae moalnya aku nuki. Bah, paling enang badan baik. Bislah, udah makin nuki yuk. Cep. Cep, Masih ucapnya. Cep. Itu tempo. Naon ieu? Sepi naon, Sep? Ieu teh jika nujang bunuh diri, tapi atuh ku benang kasurnya. Kenapa ya? Oh, oke. Uling gelo sama. Oh, basic baik si Ucep itu teh. Gua aing namun teang beka tempat jajan. Ayo teang jauh. Jauh deh, sekieu mah euy. Ayo. Cep. Cep. Ucep. Cep. Ucep. Cep. 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 Mayan tuh. Oh woi, cenah panggih. Di tadi ge. Buah-buah mah di jembatan di tol nak. Yo congkang. Ah, Ucep mah teh boga babaturan deui. Dakar itu kabehan ge ka Ucep teh. Ucep mah bunuh diri wae lah. Mang, kernaon didinya? Ek bunuh dirinya? Moal pae didinya mah. Paling teh susruk. Alah sia boy. Deet kieu heueuh bener moal karpae paling gede sungsruk. Nanaonan tadi naik ke jembatan. Cep, ulah sok bertindak bodoh gitulah. Kudu bersyukur hidup mah. Urang yang campurannya cepnya. Jadi urang mah neuri asli, urang mah merek kejutan bae. Urang teh bernamanya urang mah merek bae, urang Cep, hampurannya. Tadi heureunya keterlaluan euy. Hampurannya Cep. Cekur urang ge lamun anu mentah hampura teh nya dimaafkeun gitu. Jadi inti nama semua tuh sayang Ucep. Ih, sayang Ucep gila. Da Ucep mah tadi ge ka tol teh lain ek diri. Cik, nya nanaonan ke jembatan. Ucep mah erek nyegat beus. ayo manis kontrak bunuh diri mana geus khawatir tadi teh rek bugat geus mah tuh dihandap dan kaluhur Itu ka mana, Cep? Erek ka Purwakarta ka Mama Ucep kangen pisan can ka timu-timu. Oh, yang geus satu Cepnya, hati-hatinya. Tuh megatna dihandap bae, megat geusna. ayo nama hati-hatinya cepnya Bokelek. Sa. Geus nya Ucep mangkatnya. Hati-hati kan cep. Ini nya. Dah. Woi. Ucep tuh boga ongkos. Boga duit teh. Alah, sia, minta ongkos. Ah, kadenge. Mantap. Mantap. Oh, tuh denge. Kemana tuh kabur? Ucep ongkos.